bos, da abdi can pendak ku ge. Asa tara-tara kok teueuhnya. Muhun bos ku ge. Kayak atuh ku abdi bang pilarian atunya. Heuh, kada ulah lila. Siap bos. Lur. Lur kemana we, Lur? Aya we lur, merem di bumi. Paingan geus lila sataran ninggalian. Barudak kemarana lur, asa saya pikir. Duka apa, Bu? Si Widi tadi imit kita dengan si Sigi. Oh, ininya lur. Lur, ayo ngobrol ya. Diobrolin naon, Lur? Hoi! Lagi gak jedon, mana emang ngererewas ha? Nah, mana tanya tanya mau gawe. Bea tuh, tambah kan we. Kayak laki mah, mana teh naon? Salubuh ayeuna mah kunaon? Biasa nama aroma cengos nanti sok aya. Dina naon? Setelah sok itu sok atuh ngobrol lah ka urang. Iya don. Kurang dari si punya di awewe. Awewe teh. Cerita ku kenal. Kumaya carana ame awewe teh si pengda urang. Aduh, mana biasa galau karena cintanya. Tuh, gamane makan ledek. Aduh, kalem atuh heureuy, nya satu awewena. Si Gina don. Bojang cilencang. Oh, heula tuh kayak kalem dibantuan ke urang. Aya mengkhawatirkan pisan. Beneran don. Bener. Namanya anak jong teh, seul aing. Hampura mang da eta mah refleks. Halus atuh jadi teu kaciri bobohongan anakku si Sigit. Untung aing teh samulis lagi. Kumaha cenah si bos? Geus manglah halus tinggal nempo si Sigit ribut yang balan ayeuna mah. Di mana ini si bosna? Tuh aya mang di tukang. Bos. Kumaha? Beres berjalan dengan lancar. Tuh halus hari gitu mah. Kemana pantau we terus si Sigit. Siap, bos. A few moments later. Git. Kemana wae maneh ha? Maneh ditanya teh. Naon maneh teh buku-buku nama urang? Naon maksudna? Siap heuh tah aing. Sia naon jadi kieu ka urang? Masalah naon sia? Halo, kumaha? Beres, bos. Si Sigit geus mulai dibuat jeung barudakna. Tuh ada hari gitu mah. Sok we terus pantau. Lamun aya naon mah, bijaan we urang. Oke, siap, bos. Siap ingat perjuangan urang tuan. Lur ari kitu mah. Geus habisna datang ka dieu si Donina. Mohon siap lur ari kitu mah. Kayak orang canak tadi si Donina nya. Nya lur lah, lieur hayu loba masalah di kalembur. Mohon atuh lur. Kitu marahnya lur. Dia bi molang heula bari sugan pedak si Doni. Ya siap lur. Git. Mohon mari ngobrol coklat tara-tara. Terus naon urusan? Nanya we. Kan apa mereka oge si Cemplepe anak buah si Tunda.
Lah, bae we atuh urusan mana ieu? Ya biasa tuh ngomongna, da urang mah sempurnanya. Lah, mana lu ngomong? Naon mana jadi kieu? Pada aing teh sambut. Nah, ieu don cewek idaman orang. Siapa tuh? Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Itu yoga naon? Oh, itu teh tak bade ngejejapkeun di mana yang tadi ya. Dekat deh. Meniki itu ke Mamang Tamban teh. Ada orang mana? Abi mau orang Cibalong teh. Nembe terangsang nembe ningali. Ih, sia aman kafe. Ah, sebenarnya berlebihan. Ingat euy. Kalau gua orang jatuh apa? Anu sih anak boneka sakti kalau mati jatuh ke bawah sampah. Ah, teh yang gitu. Abi teh kadi teh bade ngejejapkeun di depan. Hoyong KPT, hoyong jadi pendamping PT. Sekarang hoyong aja dikeun. Teteh ibu dari anak-anaknya. Astagfirullah, alim abi mah kajian jomblo. Abi mah teresep ka Ipan mah, dia itu bukan tipe aku, jauh bukan sama tina laki dambaan abi mah. Oh no. Mending ka abi mah nu kasepna jiga alian. Bu, kemana? Jangan tahan aku. Aku sudah tidak sanggup lagi mendengarkan semua wacana ini. Mah di jalan baturan abi. Bos. Kunaon eta mana Widi? Itu Kang si Sigit, kepugu-pugu gerak nyerang ke abi. Aya masalah naon? Manya ujug-ujug nyerang gitu. Luka bos, terlalu omong, langsung indit. Iya sebenarnya mah Kang, dia nggak bisa aya obrolin Kakak. Aya naon? Nah, jadi kia ya mah Kang. Aing geus sanggup deui hirup teh, ari kieu carana. Aing meninggal enggesan daripada temenangkeun siginang. Bang. Mana babaturan orang kelas gitu deh. Nurek niat nulungan. Wah, atuh kudu ditanyakeun ieu mah ku urang. Kayak kurang orang tanyakeun si Sigitna. Sok maneh tahu barang heula. Kayak orang ini orang kasih barbera. Pun Kang. Anu sih anak boneka sakti kalau mati jatuh ke bawah sampah. Abi mah teresep ka Ipan mah, dia itu bukan tipe aku, jauh bukan sama tina laki dambaan abi mah. Jang ulah kitu pamali Gusti, lagung istighfar Jang. Naon Mang ah? Terus aku pilueun. Emang mau ngarasakeun, nu kabeh dirasakeun. Aduh Jang, ulah ponok berpikiran hirup teh Jang. Kepeureuheun ponok pangawakan maneh teh Jang. Lah gandeng lah. Gue emang sih sanggup deui urang. Bul. Kunaon mana teh? Naon atuh mana deui? Pun sore kali itu sigina. Buang masuk kitu salah paham. Aing teh babatan mae don. Kenapa sigina teh? Awe nu dipikayang ku urang. Nya bul inge apal kayak kalem heula. Kayak mun maneh eueuh sutradara u pemain deui, Iksano ganti maneh. Lah, aing mah pokoknya masih sanggup. Sok-sok atuh nih kalau bang ngobrol maneh teh. Mun arek-arek mun moal-moal aing kesel lempokeun. Si Emang meni hayang we urang pae teh. Lur. Aduh, Lur. Kurang terliur asal obat masalah kieu ieu teh. Kunaon deui Lur? Iya, Lur si Sigit. Aduh, angin eueuh naon. Ting boga masalah naon. Ribut jeung si Widi. Jeung eleh deui si Widi mah ribut. Aduh. Wah, sarua tuh. Masuk kerja ini kan dengan tadi. Belum bos.
Kunaon budak teh jadi kitunya. Anu ganjil ya. Di kamari biasa-biasa wae eta budak. Oh, Lur, emang aya. Aya naon maksudna? Jadi kieu, Lur. Terus pulang ulah make cara konyol, beja mah nu gantung diri teh arwahna sok kakalayangan. Sok keketan lah tuh keur maya aya tempuheun. Wah, hari kitu mah Lut. Benang si cengklei mah. Mohon, tapi kita can pasti. Mata kayaknya kudu ngobrol lagi si Sigit mah. Nya ieu mah. Kudu geuwak dibereskeun. Nya Lur, di inti masalahna si Sigit naon mata paling nyerang barudak. Urang kudu apal kalinya heula. Bener Lur. Kumaha tuh urang ayeuna? Oke Lur, urang neangan heula jalan keluar langsung kumaha ausna ayeuna. Aduh, mang ulang kitu. Geus maneh turun ngaweap. Jika nu teu percaya we ka urang, jika nu karek wau wae. Tah, kitu ya ka dieu ngobrol heula. Atuh udah urang teh. Geus ulang ngobrol heula, jika nu dina laki wae. Teh jadi ya teh. Ah, terame. Alah juga sinetron. Gitu Lur, bener kan? Soalnya si Sigit ya mata nyerang barudak pasti aya maksud lain. Tapi aja mana bakal kitu kumaha-mana. Nya Lur. Pasti bakal ka urang ieu mah nyerangna. Mohon Lur, bisa jadi. Mata Lur ayeuna geulanya nyalira. Salah melobaan kieu barudak si Sigit mau pasti wani ieu. Nya Lur. Urang rek nanya si Sigit. Aya masalah naon ieu anu sabenerna? Mohon Lur, abi jeung udah kasih nyebut ayeuna nya. Ya. A few moments later. Maneh naon nyerang kai? Aduh, bahaya kita lagi diribut kieu. Wah, cicing Lur. Oh, nanti. Akan ya Lur. Kan babi malah bereskeun. Ulah kitu maneh teh. Urang teh salemu ieu teh. Sok obrolkeun heula teh kudu make ribut sagala maneh teh. Tak obrol naon maneh teh masalahna, mata kuliah yang barudak. Urang boga salah naon ka maneh? Urang nih biasa dibedakeun kan ku si bos. Dibedakeun kumaha maneh teh? Tina sagala anak Kang. Malahan mah kamari pembagian urang mah beda sorangan Kang. Padahal urang sarua capek Kang. Malahan mah mun aya masalah nu ributna urang. Aduh, man. Gara-gara masalah ieu kudu jadi ribut. Aing apal. Saha nu ngomongna maneh gara-gara jadi kieu. Si bos matak mere gede ka urang teh. Si bos boga utang ka urang. Duit jatah urang diinjem ku si bos. Ih. Sok git. Bicara ngomong naon ka maneh mata kuliah bisa kieu. Kita ngadeger beneran sorangan. Terus kamu sorangan. Aing matak ribut nganalkeun maneh ge. Aing percaya ka maneh. Maneh apal kali si Widi mah. Tiap ribut ge eleh jeung eleh. Ira meunangna si Widi atuh. Terus lah. Orang yakin ieu mah. Pasti rencana si Stuttgart ayo ngerusak lembur orang lewat orang lembur. Saya mau yakin kan Kang. Acak-acak lagi. Lihat pokoknya. Maneh masih bisa diperalat dengan berbantu. Nya geus teu percaya maneh teh ha. Ujal mangkok sapopoe bareng di maneh. Ayo lu ulang betul ayeuna. Kang, olahraga, minum, ya. Rencana geus apaleun. Lapor ka si bos.